kapanggih maot di imahna saanggeus teu katingali nu warga salila 4 poe. Kajadian kanyaho keluarga saanggeus nyium bau teu sedap tina rumah korban. Numutkeun katerangan warga, bau anu nyengat mimiti karasa sabaraha poe ka tukang nepi kanimbulkeun kahariwang. Saanggeus dipariksa ti luar imah sarta teu aya respon ti jero, warga tuluy ngahubungin aparat satempat pikeun ngalaporkeun kaayaan eta. Aparat saterusna datang ka lokasi pikeun ngalakukeun pameriksaan awal. Aparat ngajelaskan yen korban mangrupa warga lansia anu cicing nyorangan. Dumasar kana pameriksaan awal teka panggih tanda-tanda kekerasan serta kajadian ieu diperkirakan alatan kaayaan kesehatan korban. Pikeun langkah salajengna, aparat ngakoordinasikan proses penanganan jeung pihak keluarga serta instansi patali. Bari ngingetkeun warga supaya silih paduli kana kaayaan sabeudeureuan, utamana ka warga anu cicing nyorangan. Ti mimiti aya bau nu teu biasa, aturan jadi kareus. Korbanna oge tos sabaraha poe teu katempo ka luar imah. Sabada urang lebukeun jeung warga liar. Tungtungna urang mutuskeun ngadu ke Ketua RT jeung aparat tempatan. Orang nampi laporan ti warga, tuluy langsung koordinasi jeung aparat. Sanggeus dipariksa, korban kapinggih tos teu nyawa deui di jero imahna. Dina waktos kajadian, keluarga korban tiasa kaacan tiasa dihubungi. Sakitu heula laporan urang ngeunaan kajadian ieu. Dugaanna almarhumah geus lila teu aya nu manjang. Ieu jadi pangalun jikeun urang sadaya supaya leuwih paduli ka sakeureung, utamana ka lansia nu hirup nyorangan. Moga-moga almarhumah diampurakeun kalepatanna serta keluarganya dipasihan kasabaran. Kitu heula tina News Tilas, Abdi Raisya, Wilujeng Enjing.